Harus salah patah. Haji kabulkeun. Kanun teh. Balik aja. Ternyata seorang nginum seorang naon Sana si Uti. kalau demi Allah bos asa di surga anjing Naon? uguh we sia teh ieu mabok teh ditumenangkeun ku nagara diharamkeun ku agama cingeling maneh teh rusak moral sia teh hai teuy tong nyalakeun ka aing anjing tuh salahkeun mah panitia Naon gitu? nama kenyalakeun ka panitia sia teh Sidiknya. aing hanas meuli nginum anjing ka itu ka Cicalung Kayak gitu. goblok sebenarnya aing ayeuna teh dangdut Atuh wayang golek anjing kita barusan dangdut. jadi lieur bos nginum teh tinggal ieu minuman nama teh sapira bos ieu teh topi miring bos Atau pemimpin tapi oplosanana nu edan wae dioplos ku naon sama teh teh dioplos ku ciki ini anjing kasih lampu teh. minum bos hepek atuh hayang naon sekali ngabudah teh ieu ciri-cirina minuman mahal ngabudah tinggal anjing tinggal teh ngabudah Udah tuh Bu. mana ngabudah ge teu ieu mah api-api anjing Enggak udah Bu nih. oh sok atuh api-api tinggal geunah sia mah teu beunang kompok anjing Artis itu. tuh ngabudahnya wai eta minuman pikeun ka alus kitu ngabudah kitu mabok anjing mabok si anjing naon minuman teu ngabudah teu naon anjing teh riweuh Cik awas teh. goblok malah salah di nu kieu mah nya Di gudung ngambek. ala bos tong waka ngawayang bos urang rek nyanyi heula lah nyanyi lagu dangdut Kaul tuh panitia. kaul aing ka panitia demi Allah aing mah ngan ulah ngarsakeun maneh teh mabok teh barina ge tong curak sarekan nu mabok anjing Naon? aing mah nginum ukur minuman keras minuman aing duit aing mabok aing sorangan ngarugikeun teh ka maneh bro Sok gitu. teu ku kitu teh mah tah mikir anjing aing mah mabok minuman keras tapi aya nu leuwih parah Naon? tuh para pejabat anu mabok kakawasan Naon gitu? nu mabok jabatan rasa maneh teu dipilih sok aing colok aing geus jeneng jadi pangagung balaka culang cileun wenangan palingkeun anjing sapopoe turun mersi unggah mersi bari jeung ngadaguan ladang korupsi bayangkeun kumaneh Rakyat mah teu ditinggali. rakyat mah teu ditinggali tah aing mah lu masang-masang balihona teu bikeun ka ayeuna mana anjing perhatianan Tim sukses. aing teh demi Allah masangkeun baliho datang ayeuna ka Umar Imam ngadak-adak somea sok aing colok saya akan membela wong cilik Akarnya akan leutik. ayatnya akan leutik lagu geus jeneng dari pangagung mana buktina bro mana Pokok masih besarangan. lu buku masih berserangan Ngapar lu ngapan nu dabeun-dabeun lapar-lapar nu seubeus-seubeus rakyat lapar pamimpin seubeus. rakyat lapar pamimpin seubeus paingan beteungna baru reuteu da eusina teh duit rakyat unggul demi Allah anjing Paingan untuna ompong. maka aing mending ngalagu anjing aing rek ngalagu mawar bodas tapi diganti rumpakanna jadi nyanung Ayat itu aya teh aya anjing bisa nyipta sing sih. kumaha dengekeun Nyadung mapai jalan satapak sorah deh aingnya ada itu aja keprokan atuh anjing ngajuk-juk ka indung budak kasabab keur carina dan sabab teka beli wedak lagi 5.000. Umi toha di benuan
lantaran jarang ngisikan nganyuk ka warung geus teu diberean sabab geus gede tungmakan nya kapaksa kuring luntak ini ka kota dagang sora penghasilan teu sapira cukup keur meuli sate domba tapi lamun aya milikna pamajikan hayang dua hidup danung anak tuh bening bos aduh non CS aing demi Allah aing eta teh cacakan keur maboknya komo lamun keur cangeur suara aing leuwih-leuwih tiba ieu di Abah Dasro eta teh Pak Abang sing sok nyanyi naon nyanyi dangdut bos dangdut bening guys sok aku resep dangdut nyanyi nu kieu geuning memang lagi cantik lagi pengen dimanja pengen berduaan dengan dirimu Iqbal memang lagi cantik lagi pengen Sulaiman Luna balik bos nah mana demi Allah aing mabok teh lieur anjing atuh kunaon sia teh diputuskeun ku Nyi Uneh anjing saingan kunaon aya mana diputuskeun ku Nyi Uneh ieu bos pan Nyi Uneh teh bos Nyi Uneh teh sok anu seni bos Nyi Uneh teh silen yang mana nama pan boga rombongan dari ulang mapan kamana-mana bos tapi anjing aing izin sapanggung diputuskeun bos kante anjing mata aing mah negana mabok we anjing frustasi urang mah pantang frustasi sia teh jangan digantina tuh jangan digantina ada batur moal siga manehna aing digane mabok we dewa sampean boro hancip dunia seribu datang ngagandeng bocah goblok sia macam-macam lamun macam-macam ka aing tembak we saha ieu maneh tah besi can apal tah ulah laju geus apal tah saha dah oh Mang Darmin ieu teh nyahoan macam-macam boy ditembak sia ya dengekeun ya Mang Darmin di mana-mana ge hancipat tadi bare-bare tanyakeun ka Bapak Wangun Harja yo nembak hancipat tadi bare-bare paling piriwit hancipat abdi ge hancip di bare-bare teh dengekeun naon beusi can apal aing mah dispesialkeun ku abu mah dibedakeun deui baca ku abu aing dibere bedil demi Allah anjing tanyakeun ka abu atuh oh percaya mah bu tanyakeun bu eta Mang Darmin dibere bedil teh pasti abu teh ngajawab naon cenah ngajawab teu nah Mang Darmin teh ngadak-ngadak kieu nya ya tembak sia boy olo-olo make jeung kudu tumak tembak berage pangkat hancip sia teh da cipet dibere bedil dibere anjing oh di dituna abdi ge digawe di desa teh dibere bedil khusus Mang Darmin mah dibere tapi pasti aing kanya mah dibere nya dibere anjing abdi bade naros punten tapi ngaganggu sakedap naon eta bedil teh kumaha rupana bedil Mang Darmin nya rada dulu
Putring teka cirinya nak beli batu masuk di sore di kawan di kantor Yo ngaran beli mah kudu Riki. ai bener eta di mana nyimpenna Jadi di jalan samping. aya peloran tuh Bang. Oh iya tuh. Saya mati apalin banyak beli lewat peloran mah bisa ditemakan goblok itu. Di mana runa pelorna? Hah? Di mana runa pelor? Ibu-ibu orang Cikenung apalin pelor beli lemang darmin mah apalin disimpan di mana? Mana sih? Hah? Di mana nyimpenna? Jadinya di jalan samping dihijikan. Sabariji pelorna aya 200, aya 300. Tuh baru batuy. Pan bisi nemat loba, sapan kudu loba. Saletik beli lemang darmin mah. Tapi sabariji Pelorna nya sabariji pelorna. Pandua. Iritnya Kiri. di mana nyimpen pelorna? Jadinya digunukeun goblok. Diriungkeun dinya. Gue jadinya Cina ngaromong. Lain eta badieu teh mati teu. Mati atuh sorana ge alus. Asorana. Hah? Oh, tuh. Suara bedieu. Nya Suara bedieu Mang Darmin mah sakapeung ngajeos. Sakapeung nyerocos. Lamun geus teu kuat-kuat teuing cenah. Nok jadi kemana karap saja. Wadi anjing ieu mah. lain kamatihanna kumaha teh badieu mati teu, mah mati hekcet kitu mah tuh. Tanyakeun ka Ceu Unai. Tanyakeun ka Ceu Koko maksud sih. Bedil Mang Darmin mah mati lamun bedil babinsa. Lamun ditemakeun teh ceus. Bae. Lamun bedil Mang Darmin mah dewala reureuy. Beureuy kumaha? Reureuy kumaha teh bedil teh? Lamun bedil Mang Darmin ditemakeun bareuna ge 8 bulan demi Allah. Lain aya bedil-bedil naon kitu bedil cai kitu nya. Lain bukan Kang. Pan batu mah mun dikeunam apa dol ribet. Boleh Pak. Eta saruan teu. Ayo bedil Mang Darmin mah beda cara-caranya. Bedana Ayo bedil batur mah pan cedot. ai beureum Mang Darmin. Ayo bedil Mang Darmin mah nggak boleh pakeun lah. Teras Karena di cedot. pelor Itu mati nanti gitu saja. Boleh lagi. So atuh naon rek gelut moal, rek gelut ka tadi teh rek moal. waktu tembak so. Oruna wae gelut lamun aing modal moal menang gaji di Pak RW goblok. Sadu urusan anak kan capek-capek kudu gelut anjing deh. Pan kudu ngamankeun. Ayo tembak can kalapur. Romat we. Cina sekerbab. Saha ngaranna? Kolon kuy. Heeh. Koko. Koko naon? Koko robet. Lain tu Cina goblok koko robet mah teh sia teh. Cina itu terus. Orang bilang tanah kita tanah surga. Ya. Toka kayu barutan mama. Kau mulai manusia sieup sakau leutik teu keidaman. Mana karep sia teh. Bari ngaran teh kok teh Cina? Maya, weh di Cina. Saya tuh Bisa bahasa Cina? Wah bisa. kamu pati jadi orang Cina. Oh, marpati orang Cina lamun teu bisa bahasana nya. Cing lamun bener kuring di teks. Haya.
lamun ayeuna nya engkau orang Cina lamun anu seukeut di luhur wangunan naon teh ngaranna hanya tungtung seng. Oh tungtung seng ai loba ngecar hanya cincang cang Aisyah tolotik hanya ciang-ciang benar aya Aisyah sakletik hanya cokang. Wah ini sarwanya jeung urang jeung bahasana teh jeung urang Cikandung abdi deket ai duit lamun 100 hanya capek benar 200 capek capek 300 nope 500 gope 1000 seceng 2000 Aceh, ayo nu ngawayang saya teh hanya eta mah Aceh Aceh tapi mirip banget nama gelo euy ya saya tadi jadi 1000 teh seceng 2000 noceng 3000 seceng 5000 goceng lamun kurang 5000 aya kacoceng aya kita masuk goceng wae atuh ieu mah hanya lamun nya mana oil loba kawane tinggalikeun karate kungfu judo shaolin naon tah pencak kung tao naon dua kali tes khusus bagi dorang betul lamunnya bener mau kawan hayo kowe hayo siapa cakal boro aja sifat kungfu sifat karate siapa nyari bisa gitu mana weh ayo tewak cangkal boro belum dicocok kita tahu karena naon karena batu ini kuatan karena batu sih pariksa lain batu naon taimuni kaingan muncrat di mana si Dewana koplok kita di payun geus ngawiwirang tah tingalikeun aing naon Gatot Gaca Gatot Kaca piraku gitu Gatot Gaca orang Cikandung nih Gatot Kaca mah kaset sing kagak mila nah tingalikeun aing lamun nager geus kitu meunang dina jakrama pasti sing tapi itu kurang genteng pengaruh genset juga apa bawa kanotis teh dia mana sih Dewana eta di payun tingalikeun aing boga senjata kurang ajar sia ku aing dipentang ku panah modar sia Dewana alah main tadi pinjang piring kunaon biasa cak piring ka panah goblok oh piring kumaha main tadi piring ku lagu naon aing batur empat ning nungang ning geus teu usum mah eta mah zaman kolot atuh aya yang dipiring kumaha zaman milenial atuh naon dari ieu panah dipilih ku lagu oncom gondrong lain setra sok gua juru kawin sa aku juru kawin atuh budaya gawe mah sok pasti dah makan oncom-oncom ampiang-ampiang balap-balap borengake ku tingali itu dagang aduh siapa tinggal bro aduh sedang dagang oncom cacakan cangkumprit oncom-oncom bala-bala goreng lagi make pisang goreng oh yang pakai pisang mah pisang goreng sok oncom-oncom
ampiang pisang goreng balap goreng daging. Naon deui atuh? Pakai goreng tempe. Mama goreng tempe. Asik lah. Oncom ampiang terus naon deui? Pisang goreng tempe balap goreng daging. Pakai cireng ngobrol. Sapaket kenaon? Pakai cireng atuh. Oncom ampiang goreng pisang goreng tempe goreng cireng balap goreng daging. Sausan. Pakai saus. Sayang sehat. Oncom ampiang goreng pisang goreng tempe nganggo saus balap goreng daging. Naon deui atuh? Untuk warung. Hayang sarung goreng wayak ieu mah meujeunna. Anu ada. Sarung goreng ngobrol. Siap kan. Oncom ampiang goreng pisang goreng tempe nganggo saus nasi goreng balap goreng daging. Wartoskeun ka panitia sarung gorengan di kecapan. Ini ada kenal kecapan tiraos. Oncom ampiang goreng pisang goreng tempe nganggo saus nasi goreng nganggo kecap balap goreng daging. Naon deui atuh? Besi pohon panitia make kerupuk. Bisa kalikeun deui. Kerupuk goblok. Bukan. Oncom ampiang goreng pisang goreng tempe nasi goreng nganggo kecap nganggo saus nganggo kerupuk balap goreng daging. Joget pun. Cengek na disisikan make bawang goreng. Cengek kan disiksikan pakai bawang goreng. Aya kuku plin. Oncom ampiang goreng pisang goreng tempe nasi goreng nganggo kecap dikurupukan cengek na disiksikan balap goreng daging. Make sate. Itu di Jawa ya kan sate loba goblok. Ayam sate semua. Apa boleh? Ya lagu apa? Oncom ampiang goreng pisang goreng tempe nasi goreng nganggo kecap nganggo kerupuk cengek na disiksikan nganggo sate balap goreng daging. Naon deui atuh? Nasi goreng, wah bener. Kontan. Boga kieu panitia si Gadung mah pokona Asal nganti. Sanjun ke dikasih. Tong lihakan geuralang goblok. Dari yang lain kan punya teh. Oh, tingalikeun. Geus beak jangan. Hari di pentangkeun ini ya. Sudah tangga lah. Latih. Hiji. Naon pakai seri? Antun hiji deui. Naon? Es jus alpukat. Pakai bakso sekalian.
Dimutan, dimutan. Nyesak buat Oncom-oncom, ampiang-ampiang, goreng pisang, goreng tempe, nasi goreng, nganggo enom, nganggo kecap, dikurupukan, nganggo sate, jus alpukat, nganggo disiksikan. Balapang goreng sate. aduh teu ini Kalau bateng barang kahar jadi senginit. kamar kaanah ge loy mah ya balik sok we lawan si Dewala kadinya lamunnya benar buka kawai tabah belajar warah ya iya iya ulah ajar binatang turun lah kakak layangan kawas silang ini turun di mana turun kurang ajar siap pindogon rupa-rupa aduh barjeng hendak mual tepikan kamu non poinge Nekat. nggak 10 tekad aduh yang riku yang aja ya yang Ya naon. aduh aduh gelo abis ini reok cikenung bulan Habis pusat di sini. sini reok muhun menuju latihan abis dengan muping perang kia jadi asa kausir abis teh Ganggu di teh. asa ganggu abis teh sini reok oh iya teh sini reok iya abis teh nu biasa sok dipanggil dina ruatan lemur sok dipanggil dina ruatan lemur muhun hiburan mah timur hiburan tapi di sini reok teh abdi pada munajat kanu kawasa mudah-mudahan anu nyata daerah anu diruat ku abdi teh simulus rahayu berkah selamat menekung kanu maha agung huling baringan nyanyikeun lagu kidung oh jadi eta sini reok oh hiburan mah timur hiburan tapi nu pokona urang teh pan ngaruat lembur itu suci genung simkuling munajat kanu maha kawasa mudah-mudahan pilu suci genung bisa parantos dipangawayangkeun ku simkuling sing para patanina sing pada mukti para padagang sing pada senang kaum buruh sing pada makmur mugi-mugi panjang yuswa panjang rezekina ditebihkeun tina balai nas dicaketkeun tina rezekina amin ya Allah ya rabbal alamin cing atuh bari tabuhan lamun nya teh mah hitung-hitung ngaruat ieu lemur heuh da kawayang teh lain ngasaukur ngawayang da meureun guru puguh ngaruatna belum ditinggalkeun anjing teh Pantas ditinggalkan lalu bagi lu ka batur tuh. dia malah terbuku rombongan lah ngade bro ngade bro lamun aya udah gede kesempatan ieu mah aya saha nu tukang abi Mang Ukri di Cikenung abi tukang dogdog sabi tukang ngareog abi teh rek naon ka dieu abi teh bade ngaruat kulan di dieu di dusun Cikenung teh keun aya ngawayang mah timul ngawayang tapi ieu nu lamun utamina mah oh sok atuh bade naon Supaya masyarakat tuh rek munajat kanu kawasa supaya ieu doa hidalang teh diijabah rumah kawasa
Sok. Tabuhan heula da. Alah nuhun kesepuan. Mantap pelong heula ieu dusun Cikenung teh urang diraja heula. Mun sampun ka rumah agung kagungan kun payakun sakur kersana bargumel. Di langit pating kareutih di bumi pating kulisi kumerit di alam rahil bari muji sing bagus diucapkeun ayatna alhamdulillah bari muji sing bagus diucapkeun ayatna alhamdulillah raja doa raja maring Allah dina atian suci dina rasa nurmasa dina iman dina Islam kana Nabi Muhammad kalau kitab Al-Qur'an Karim Allahu Akbar anu kidung solendro. Bismillah ngawitan manggung nyebat asmaning pangeran nyebat asmaning kaluhur mah kanu ngaping kana kanu ngamparan pamugi pamaksadan dina kanan geranya urang Cikenung sadayana pamugi pangaping pangjaring kanggo kapal luhur sadayana nyuhunkeun karamasa dikidul cai pangluan dikidul pamugi tiasa ngalir ka belakang cai pangluan di belah kaler supaya ngalir ka kulon cai pangluat sing ucul ka belah kulon geuningan sing ucul ka belah kulon cai pangluat di belah wetan sing ucul wetan sing kanu ngageuy pati kahuripan ieu dusun Cikenung pamugi lungsur dina peti ayeuna karamat saparana saparan kosna dikiduman kusing kuring pamugi
sim kuring saparakan cagila mengayeun munajat ke rumah kawasa mudah-mudahan sapa mutin urang sapa najatin ayeuna mah kaurang Cikelung sadayana pamugi sing kagentosan rezeki nu dipasihkeun sing kagentosan anu mana bapakku wangun haraja sim kuring hoyong tepanggil sendiri hoyong tepang waktu arah nuhun abah nuhun sing kageuluh teteh nuhun bapakku kakek penying Allah sapa mulut kinuluran sapa nejat dina kanan ieu doa mudah-mudahan ieu tinggi dalam besok dikabul Allah teteh nuhun itu ulah bos sayur di balik kalerna anda lipat di kahuripan di dusun Cikelung kalung surga lu di wetan lu di kidul lu di kulon lu di kaler pamugi tiasa laksana saparantos di pangawayankeun di daung ieu sapa munut kinuluran sapa najatin amin ya rabbal alamin mugi Gusti aduh nuhun teteh Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim sing kagentosan di anu langkung ti kieu nya jan anu parantos masihan aya paripaos keluar artos 1.000 sing dongkapna 1 juta keluar artos 1 juta sing dongkapna 1 miliar keluar ke artos 1 miliar sing dongkapna 1 triliun ai cupang lantaran nama tina naon waingan simkuring yakin ieu doa simkuring saparakan cateh dijabah ku Maha Kawasa nya jan ai cupang lantaran nama tina naon wae nya jan masing-masing kehidupan di kamanakeun eta saweran hayang kewejak pamungan teh makan deket ya mah yang isu ke isu kacik mas ban urang teh aduh nuhun yang isu dibaeun yang isu dibaeun sok atuh nu bade masihan engal yang bakal ka Sukabumi abdi lamun urang hidung atawa ngaruat di lemur ulah sok komersil duit ulah piduit dak engke ge urang dieu mah ngalalarti sedengkeun ieu teh dog-dog reok teh ka arsupna sakral ieu teh
kidung teh bisa kidung nah tuh gini teu kudu disamat teu kudu digorowan urang si gedung mada ngartieun bari lagi ngartieun tapi dalam teh na mah pepang bae kana duit sakitu lobana mana Allah pananyagan usul kapan ke jang dibaeun yang ini tidak suka bumi suka nyampur wah aduh aing mah euy mun tadi teureun dibaeun baraeun we sararea aya kene itu bade masihan gitu menemar kelasan geus bapung teu acan angkat abina bila aya bade masihan begitu sia bari lagi ngerakeun ayo tewak cangkel por sadayana gayana mangapula barang katinggal Gusti Maha Prabu Betara Kresna ngadak-ngadak di Dewala pilih tanding sulh kahabat alon dan nirangan lika ketoga carat meradek kasih wadaya pikir saudara dua wayahna wa moncrot getih ka hidup mangga aya durat maka bapa balik aya durat maka bapa mali ora kapil gawe saha nu malingna sareng naon anu dipalingna ieu mutari anu dipalingna ieu mutari nu pinu malingna anu malingna si Dewala aing batu hah si Dewala si Dewala geus liwat ka yang mutari wayahna ulah kakeunaan guraga pedah kapawongan si Dewala tewak sangkar perut bangga moal DS tutur ke putra panjenengan pamit wa sakilat pahlawan tamtama bintara di negara Marsatea sumangat terus semua hayah tawak sangkar perut si Dewala borang kauning aku graten Gatot Gaca Satria Malacang ninggal kelakuan udah malang anak-anak pelitaning susah lawan ugi ngawiwidang sadayana para pangagung negara didiran dan Gatot Gaca lungsur ka Gegana Wiyati papat gade sengot lalir Dewala abdi pulang nanaon nanai maneh ngawiwilang sakape para pangagung wayah negara pulangkeun eta yang mutari lamun teu bisa pulangkeun ngalawanan Gatot Gaca Dewala rumah saya agak tapi abdi tidak parantos bulut tekad upami abdi ngiwat yang utari saha nu bakal ku abdi di payunan abdi parantos ngartos bulan baca kurang ajar kalakang nantang ka kaula maneh Dewala kalau salah satu rumah saya pulang
Abdi kuat ya harus jelas. Kekehoy nangkang iwat yang mutari berarti yang harapan Gatot Kaca. pun beli nyangakeun semua pelabak kos bulan Pulang ajar gerakan sih. Lawannya kegepat gerek liwat yang mencari sang harapan Gatot Kaca. kumaha se agak Dia kemarin mangga ulah lagi sabelah geus goyang dirameun setesanan pabrik sayuran ayat teh. Ayah pancamura panidangan kiamat sosorangan kiamat sosorangan
saya kena ayah rek wale ingkis kubisi sama mama ampun Pak RW 11 tapi tawaleh arikis pakatis anu mana cobi maju muringis hayang dicacah-cacah teu cara ceksansa tapi tawaleh arikis hate mah muringis deui hate mah ampun Bos Wahyu di Eta renda bareng Ari renda hideung